Dit aing teh usaha diiseun gitu boga sawah mau sakieu naik dijual itu sugane kebutuhan itu. Nah, sawahna nu mana mang? Iya tah eta sawah ieu pan anu urang itu sawah teh menang meuli baheula beunang. Arek duitan sabaraha juta eta? Lah bae we atuh sabata anak lah 700.000 gekeun bae penting boga duit teu usaha ieu teh euy. Geus ku aing ke ITF lah di duitan. Lah boga duit gitu nya maneh. Boga aing mah tinggal ieu. Percaya mah. Tuh. Wah, sia saldo 2000 perak oge hayang meuli tanah sia mah boro-boro. Aduh, sawah tuh orang ini karingki. Kiraha usum hujan ya, meni kalau doki. Pasti lobana sawah dua menikah garingki. Atuh hujan turun atuh hujan tuh. Semua garingkinya itu sawah lebat. Bapak kurang gitu. Duh, Dit, bingung aing teh euy, hutang loba itu euy, usaha tiiseun kumaha teh carana hayang ngajual sawah ieu nya. Teuing aing ge bingung eta. Kayak mikir heula. Mang, tuh Ah, tapi na juga aya jelema mah, mang tawarkeun Oh, aja jalan tuh. atuh. Ayo atuh sampeun Oh, ayo sugan aya milikna. Usaha nu apa euy. Kasih man tuh peda aya tuh jelema. Oh, heueuh nya. Keun mang tawarkeun ku aing lah. Mang, keur naon Iya, we keur ngaku ulang we lah ada naon deui. Mang. Tawarkeun. Mang, arek meuli sawah moal mang. Ieu babaturan teh jual sawah mang. Emang hayang sabaraha kitu dijual? Teuing yang sabaraha? Nah, 200.000 we mang atuh. Lumayan yang jajan. Tapi iya bener sawah di dinya. Anu urang ieu mah nu bapak urang mah. Usaha deui atuh. Maneh teh apa ieu sawah saha? Anu saha gitu mah. Ieu teh nu aing bapak aing. aing. Siata eta doraka ka kolot aing wanian ngajual sawah bapak aing sia bebal. Aya sugan teh benar sawah kolot di dinya. Aing mah atuh dir sugan we atuh ada sugan teh lain nu bogana bieu teh. Jadi we aing mah abuh. Akur aing oge dia. Aduh.